Pek diajar agama nu bener, da agama mah teu nitah nyaci jeung teu nitah ngabenci. Matak setiap jalma nu cicing dina agama masih kena ngewa ka jelema salah, dialajar deui lah na agama. Da agama mah lain tugas nami ka ngewa. Ari Umar bin Khattab saha Pak? Umar bin Khattab teh pembunuh Pak. Umar bin Khattab teh Pak dolim Pak. Tapi ketika panggih jeung agama, tobat waktu harita, matak talung keneh pendosa tungtungna tobat daripada alim tapi tungtungna doraka gede. Well, Allah, salamatul insan min khibdil lisan. Salamatna jelema gometung bisa jeung teu ngajaga letahna. Barora ngajaga ibadah letah wae geus teu dijaga. Kalah kawe dina salat alus bacaan, ai tatanganya di hate ku bibir urang, ari jeung dulur teu akur ku lamai urang. Berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Pek diajar agama nu bener, da agama mah teu nitah nyaci jeung teu nitah ngabenci. Matak setiap jalma nu cicing dina agama masih kena ngewa ka jelema salah, dialajar deui lah na agama. Da agama mah lain tugas nami ka ngewa. Ari Umar bin Khattab saha Pak? Umar bin Khattab teh pembunuh Pak. Umar bin Khattab teh Pak dolim Pak. Tapi ketika panggih jeung agama, tobat waktu harita, matak talung keneh pendosa tungtungna tobat daripada alim tapi tungtungna doraka gede. Well, Allah, salamatul insan min khibdil lisan. Salamatna jelema gometung bisa jeung teu ngajaga letahna. Barora ngajaga ibadah letah wae geus teu dijaga. Kalah kawe dina salat alus bacaan, ai tatanganya di hate ku bibir urang, ari jeung dulur teu akur ku lamai urang. Berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Pek diajar agama